Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun aruran ti kelompok 5 kelas 10 MIPA 4. Maya nampilkeun musikalisasi puisi bahasa Sunda anu judulna Bulan di Pamarican. Tepangkeun nami abdi Ipileh Jarani. Nami abdi Angkrisya Endah. Nami abdi Talina Fidela. Nami abdi Siti Nabila. Nami abdi Salwa Aftar. Kami abdi Sampai Briana Malik. Wilujeng nyaksikeun. Bulan sapotong lelenyepan dengan sukma rentang buka kali cesan sareng mega masih jujuplukan ancal-ancalan diliati meredong mehong penyambutan mungkin nimbutan peti nimbutan hari ring asih jam paling duaan lampruk kembali reate bercampur patutung bulan antara harapan jeung hariwang saja jalan es kuning simpe antara harapan jeung hariwang saja jalan es kuning simpe. Bulan sapotong di lelenyepan dengan sukma rentang muka kali cesan sedang mega masih jujuplukan ancal-ancalan diliati meredong mehong penyambutan bengki nimbutan peti nimbutan hari ring asih jam paling duaan lampruk kemari reate mencampur patutung bulan antara harapan jeung hariwang saja jalan es kuning simpe antara harapan jeung hariwang saja jalan es kuning simpe. Bulan sapotong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.